Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki aturan wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara Kileuksa Ngadongeng. Kumaha rama? Alhamdulillah. Atur nuhun upami damang mah nya margi eta pisan anu dipertedak urang sadaya siang kalawan wengi. Nanging upami aya Incu Aki anu kaleresan nuju teu damang, mugia enggal damang deui sabihara bihari. Ujang Nyai, danget ieu Aki bade medar lalakon anyar judulna Haji Kabayan. Nanging sateu acan ngawitan ngadongeng, Aki moal bosen ngemutan utamina ka Incu Aki anu neme mendakan channel ieu nya. Punten eta dihandap aya tombol subscribe beureum ya. Upami beureum keneh ditoel cenah hideung sakantenan sareng loncengna nya. Ujang Nyai sumangga urang ngawitan ngadongeng wilujeng ngadangukeun. Geus heubeul si Kabayan hayang nohonan rukun Islam anu kalima. Cek urang lembur mah munggah haji cenah. Ari munggah haji teh naek atawa undak. Jadi pikeun jalma anu geus bisa ngalaksanakeun ibadah haji harkat darajatna teh undak sadarajat, malah boa sababaraha darajat. Tapi nya kitu kahayang tinggal kahayang, ari waragadna can mahi mah teu bisa indit. Sanajan kitu henteu matak leutik hate lantaran si Kabayan inget kana papatah ajengan basa ngaguar ngeunaan bag-bagan munggah haji di Tajub. Nya naha da kanu can mampuh mah teu wajib ieu, garentes hatena dina hiji mangsa. Kitu nate itung-itung ngupahan sorangan. Tapi beuki lila teh kalah beuki sumanget, teu sirikna saban mangsa inget wae kana cita-citana keukeuh hayang laksana munggah haji. Komo mun geus gok jeung bulan rayagung mah breh bae kabayangkeun kumaha bagjana aub jeung batur make baju ihram sing sarwa bodas, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i jeung sajabanna. Labaik, Allahumma labaik. Gerentes hate si Kabayan bari ti paperket beureum. Jasad aya di imahna, tapi sawangan mah aya di Masjidil Haram keur ngurilingan Ka'bah. Mani asanya bakat kuhusu ngumbar sawangan. Cita-citana sok tambah manteng mun parang lalajo warta ngeunaan munggah haji dina TV tatangga. Teuing naon nu jadi sababna hayang-hayang teuing ka Mekah teh. Papatah mah kurang kumaha da munggah haji mah wajib soteh kanu geus mampu. Boh elmuna boh keur waragadna. Jabati kitu sok meunang piwejang ti Pak Ustad. Keur anu miskin mah jumaahan we sing getol cenah. Sabab jumaahan teh munggah hajina keur anu miskin. Tapi kungsi meunang piwejang deui ti Ustad anu sejenna. Yen Allah teh maha kawasa, lamun anjeunna ngersakeun najan si Kabayan teu boga duit oge, insyaallah baris laksana munggah haji ka tanah suci. Jalanna mah kumaha bae, Allah mah moal heseun. Ku ayana piwejang kitu, sanajan si Kabayan sadar yen kaayaan teh sasat liuk eueuh ragap taya, malah kawasna najan kudu ngajual imah oge ladangna teh moal mahi keur ongkos ka tanah suci teh. Tapi keukeuh we hayang laksana ka Mekah mah. Hatena teu weleh manteng ka Gusti Allah sarta gede kayakinan
Dina hiji mangsa mah manehna teh baris laksana ka tanah suci ngalakonan rukun Islam anu kalima. Kocap dina hiji mangsa harita teh wanci lohor sikabayan kakara datang ti kebon terus mandi sarta prak salat lohor di imah. Ari nyiiteung keur mantuan mesekan suuk jang binih di imah ambu. Atuh sikabayan jongjon menekung mujasmedi rasa jeung pikir ngahiji panteng ka Gusti Allah naneda kanu maha kawasa hayang dikabul sapaneja. Ku anteng-antengna nyawang ka tanah suci lat poho kana diri cek rarasaana namah manehna teh keur aya di Mekkah tawaf ngurilingan Ka'bah bareng jeung jamaah anu sejenna. Labaik Allahumma labaik labaik Allahumma labaik. Gerentes hate sikabayan malah mah teu karasa dua leungeunna ranggah ari panonna peureum. Barang bray beunta bre hareupeunana nyampak nyiiteung keur neuteub semua heran. Nilik kana sorot panona nyiiteung teh bangun reuwas jeung hariwang bisi salakina kumaonam. Gek diuk lalaunan lila-lila pok nanya daria naker. Ari Kang kabayan kunaon? Teu damang? Har, nada Kang mah teu kunanaon. Ari kitu kumaha iteung? Iraha maneh datang? Geuning geus aya di imah. Tema si kabayan kalayan tenang. Ih, ari Kang. Atuh da mata kreuwas. Bieu teh leungeun ranggah kawas anu keur ngadoa menta hujan, tapi panon peureum mani ti papereket. Kuring mah hariwang bisi Akang teu damang. Alus nama ulah diingu kasakit teh Kang. Mending balaka karah puguh ngubaranana. Cek nyiiteung deui ragamang leungeunna kana emuk anu geus dieusi cai teh panas. Tuluy disodorkeun ka hareupeun salakina. Ngaleut heula pokna deui. Sanyana Akang mah teu kunanaon iteung. Tapi nginum mah nya hayang da nya ieu ti koro mani asa garing. Si kabayan nurut regot nginum bangun nikmat. Geus kitu tangah sakedeung tuluy ngarahuh bangun capek red ka pamajikanana tuluy ngomong leuleuy daria. Teung kumaha abah jeung ambu daramang? Pangesto Kang teu kirang sawios-wios. Mesekan suuk jang binih teh geus rengse. Pageto ngaseuk saurna mun Akang salse urang mantuan muuhan nya. Ih nya hayu urang mantuan teung. Ari abah jeung ambu rek ngaseuk mah najan aya pagawean oge urang nyelang heula we da ngaseuk mah tara unggal poe. Nuhun atuh Kang kabayan keun urusan ngaseuk mah engke urang teraskeun nya. Ayeuna mah abdi rek naros deui da aya keneh kapanasaran bisi kumaonam. Cek nyiiteung mani keukeuh. Nahon teh teung? Muhun anu bieu kunaon Akang teh nu sanyana? Oh eta. Nya eta atuh teung. Teuing kumaha? Akang teh bet inget wae kana cita-cita anu bareto teh. Bieu teh nyawang kanu anggang nyipta-nyipta kadulur urang anu keur aya di tanah suci. Akang teh mani asanya geus aya di Mekkah. Tema si kabayan akhirna mah wakca balaka ka pamajikanana. Oh, hayang munggah haji teh Akang teh. Nya heueuh iteung kitu kahayang Akang teh. Asana da teu dosa boga kahayang kitu malin. Si kabayan melong ka pamajikanana. Kawas anu sieun dina naha dumeh boga cita-cita anu samar kana laksana. Da puguh kaayaan batan sakitu. Tapi nyiiteung kalah imut pok ngajawab semureueus. Alhamdulillah
Nuhun akang boga cita-cita kitu mah sugan we dikersakeun ku Allah sing aya jalan pikeun ngahontal kahayang anu sakitu mulyana. Saha anu rek nyebut dosa Kang? Jadi teu matak dosa eta teh teung nyan teu atuh Kang. Mahnya kagungan cita-cita anu sakitu mulyana make jeung matak dosa sagala. Malah manya halus we Kang. Sabab geus aya niat hayang nedunan parentah Gusti Allah. Tembanyi iteung deui bangun reueus. Hatena ngarasa bagja boga salaki anu sakitu solehna. Mun kabanding puloba harta mah memang geus meujeuhna munggah haji teh. Kahayang mah ulah nungguan geus kolot ngarah jag-jag keneh. Ari si kabayan ungut-ungutan ngadenge omongan pamajikanana teh. Hatena sarua ngarasa sugema geus kitu pok nanya deui. Syukur. Tapi kumaha atuh teung? Da geuning ka Mekah teh kudu masagi. Ceuk Pak Ustad teh mah anu dimaksud kawasa di jalana teh diantarana nyaho elmuna, boga ongkos jang indit jeung balikna, boga bekal salila di Mekah, sarta boga duit keur ninggalan anu di imah. Salian ti kitu di jalana kudu aman, rohani jeung jasmani kudu sehat. Ari urang apan sakalian jang dahar oge ngadadak ngorehan geuning. Kumaha maksudna Kang? Ngiteung melong. Kumaha ieu akang boga cita-cita kitu? Kieu we atuh ceuk abdi mah Kang. Kahiji, cita-cita pantengkeun ulah rek dipupus deui tina emutan. Kaduana, hayu urang babarengan ngadoa ka Allah mugia dipaparin pijalaneun anu sae mungguh Allah. Katiluna urang ngeureuyeuh nyeng celengan. Sabab lamun urang ngabogaan cita-cita teu cukup ku ngadoa, kudu dibarengan ku ikhtiar sakadugana. Keun bae iraha we mahina mah kumaha dikersakeunana ku Allah. Anu penting mah urang teh metakeun akal tarekah. Tah kitu Kang. Si kabayan teu wasa ngomong deui bakat ku atoh. Nyi iteung dirangkul bari dicium tarangna. Alam dunia asa ngalegaan. Hate tambah ayem jeung tambah tentrem. Pikiran asa caang narawangan. Memang can laksana ari indit ka Mekah mah. Tapi kabagjaan hate geus karasa ti ayeuna. Ti harita si kabayan bekirik-rik. Mun menang rejeki teh tara dibeakeun kabeh, tapi diasupkeun sawareh kana cengcelengan. Dina hiji mangsa menang rejeki rada gede atuh balik ti pagawean teh lumpangna semurusu hayang geura bebeja ka nyi iteung yen menang milik. Tapi di perjalanan tepung jeung tukang jajaluk, pakaian rudin jeung tatambalan, sirahna gundul. Eta jalma bari jeung rumangieung nyampeurkeun ka si kabayan. Pok ngomong bari ngalengis. Pasihan Aden, mang tos 2 dinten teu meunakna da. Manawi aya maksad bade sedekah. Leungeun katuhuna namprak, panonna anu ceuleuyeuk melong ka si kabayan. Nanyok kitu si kabayan ngahuleng, hatena ngarakacak, watir kanu jajaluk. Kawas nu keuna ku tenung, leungeun si kabayan ngodok saku. Song duit teh dibikeun, atuh puguh tukang jajaluk mani atoheun, nyebut nuhuna oge mani sababaraha kali. Terus ngadoakeun mani ngagorolang panjang naker. Geus kitu leumpang deui rumangieung, ku si kabayan dipelong nepi ka ngilesna dina pengkolan. Barang datang ka imah, si kabayan bingung, menang sajongjongan mah ngahulang we. Sabab asa boga hutang ka pamajikanana. Ari nyi iteung teu pati mirosea, dianggap biasa we.
Sanggeus dipikir dibulak-balik, akhirna si kabayan balaka sajalan terahna. Kalayan ngarumasakeun salah teu bebeja heula ka pamajikan. Tah kitu tadi teh teung akang hampura cek si kabayan mungkas omonganana. Ari nyiiteung anu disangka rek maido teh teu amek teusing. Kalah atoheun we ngadenge beja kitu teh. Ih, ari Kang Kabayan. Nya syukur teuing ari bisa nulung kanu butuh, bisa nalang kanu susah mah. Kuring mah moal maido jeung moal nyalahkeun. Keun bae ulah ngarasa salah dumeh teu bebeja ka kuring. Da mana kitu oge lain rejeki urang, malah boa eta anu bakal manfaat dunya akhirat teh Kang. Temal nyiiteung bari pepeta ngomongna nyaan ikhlas. Plong hate si kabayan mani ngemplong bakat ku bunga. Paromana bear marah mai asa bebas tina bang balu. Syukur teuing teung akang teh bunga ngadenge kitu mah keun sugan we aya deui gantina nya. Amin cek nyiiteung bari imut. Gancangna carita sataun geus kaliwat. Dina hiji poe si kabayan geus saged dangdan. Memeh indit dangdak dengdek heula hareupeun kaca lomari naksir tangtungan sorangan. Nyeh seuri semureueus. Pantes gerentes hatena. Kang Kabayan rek mumuluk heula moal cek nyiiteung bari ngelol tina pantok kamar leungeunna nyenyekel piring. Arek teung tapi saeutik we nya temalna. Terus ngagandeung ka tengah imah, gek diuk dina samak dan teu bogaeun meja makan. Sor sangu jeung lalawuhna, nyiiteung emok bari nyicikeun cai enteh kana emuk. Geus kitu pok nyarita deui leuleuy. Kang Kabayan rek dikumahakeun duit meunang nyeng celengan teh. Apan acan nyumponan keur ongkos naekan haji mahlin cek nyiiteung dari anaker. Ari si Kabayan bunceli kabuhulan tuluy ngalak-lak nginum. Untung sakitu oge teu kabesekan sabab hayang seuri kapengkek. Haduh ari maneh itu sok aya-aya wae kalakuan teh. Ieu kami keur nyape kalah ngajak ngomong. Jaba pikaseurieun deui hampir we kabesekan. Cek si Kabayan bari regot deui nginum. Ya kunaon? Nyiiteung kerung. Lain ongkos naikkan haji atuh, tapi ongkos naik haji alias ONH. Tak kitu kada bisa ngobrol jeung batur merakeun sia naikkan haji segala. Ya heueuh tadi oge kitu asana mah. Lain kitu ongkos naikkan haji ceuk maneh mah. Tapi baelah nu kitu mah teu kudu dipadungdengkeun nya. Kieu rencana kami teh teung. Memang can cumpon ari keur ONH mah. Tapi sangkan aman urang tabungkeun heula ka bank bari sakalian daftar. Tangke urang nungtut tambahan sugan we nepi kana waktuna lunas. Jabati kitu hayang mah jang 2an sakalian teung. Alhamdulillah nuhun atuh Kang Kabayan, muga-muga we sing tinekanan. Da abdi ge hayang atuh ka Mekah teh. Pek bae lah kumaha akang we kuring mah moal rek ngalalangkungan sabab rumasa teu bisa mantuan usaha ukur nendedak ka Gusti Nu Maha Welas mugia sing dipaparin kalancaran dina usaha. Tah kitu Kang. Amin cek si Kabayan. Sabot kitu rentang-rentang aya anu datang bareng nepi ka hareupeun panto tepas kadenge sora anu keketrok bari uluk salam. Assalamualaikum cenah. Waalaikumsalam tembal nyiiteung terus cengkat muruk ka panto. Geuning lamsijan mangga calik. Panto digeblakeun kise mah unggah semu dongko memeh diuk munjungan heula ka si Kabayan. Aya naon semu rusuh lamsijan?
cek si kabayan bari neuteub. Kieu kabayan hampuranya bisi kuring ngaganggu da geuning katenjona kabayan teh geus saged jiga rek nyaba jauh ngan kapaksa da eueuh deui pun tanganeun cek lamsijan daruda terus tungkul katara panonna bareueus. Ih keun bae aya perlu masuk wae balaka da kuring mah lain rek dinas pindah ka darek ulin ka kota hayang ngasaan tumpak angkot temal si kabayan terus ngareret ka nyiiteung nu direret ungeuk nya tujuan nya sakali deui hampura kuring teh lain teu ngarti kana tata krama ngan kumaha atuh tadi geus disebutkeun kapisak kuring teh kabayan. Ih heueuh keun bae ceuk kami ge. Nah bet loba teuing carita aya perlu naon sok we ngomong ulah dikemu wae matak jadi kasakit. Nah kawas lain jeung dulur wae pan urang teh geus sosobatan ti baheula mula urang irian oge nyahoeun lamsijan teh sobat kabayan. Geus kitu mah barabat lamsijan nyaritakeun naon rupa anu keur karandapan ku manehna. Pangna nepungan ka si kabayan teh tayalian rek ngeclok duit cenah lantaran pamajikanana katarajang gering parna sarta geus dirawat di rumah sakit. Mangkaning lamsijan teh keur ngaligeuh teu boga pagawean anak barong keakan parabaneun boro-boro jang beya rumah sakit mikiran harga beas oge matak jangar ngomongna diselang-selang kunging sereuk sakapeung nyusutan Cipanon. Najan pangawak lalaki oge teu burung rembay Cipanon ari ras ku nasib diri. Ngadenge omongan lamsijan kitu si kabayan jeung nyiiteung silih reret. Tuluy ngarahuh semu seunggah kawas anu milu capek ka lamsijan. Menang sajongjongan mah taya nu lemek kawas nu keun aku tenung. Tapi lila-lila mah pok si kabayan nanya. Butuh duit sakumaha jan? Nu matak gede kabayan. Matak hoream ngomong puguh ge era. Tapi dalah dikumaha dawuh deui jalan. Iwal ti Minang Saraya ka anjeun kabayan. Mun aya mah 2 juta kop we imah ancokeun keur mayarna. Da ari ku duit deui mah teuing ti mana can kaciri kelemengna. Si kabayan ngusap beungeut. Astagfirullahalazim. Guning badag itu nu diajak ngomong teu nimbalan kalah tungkul bari mikir. Lila ngaharuleng ari lamsijan nginghak ceurik kawas budak. Kadengena mantak ngangres. Ngadenge kitu si kabayan ngadehem. Hatena buleud pok nanya ka nyiiteung. Teung. Jigana can nepi kana waktuna. Kumaha pamanggih maneh teung? Mangga pasikeun we Kang, mata kitu oge milik lamsijan. Si kabayan nyerengeh. Hatena banget sugema ngadenge omongan pamajikanana kitu teh. Atuh ku siwel ngabijilkeun amplop tina saku. Bro dibikeun ka lamsijan bari ngomong daria naker. Jan, ulah waka mikiran mayarna. Ulah nyabit-nyabit imah. Ieu duit pek pake. Belaan anak jeung pamajikan sakumaha mistina. Tina awahing kubungah lamsijan sujud syukur. Duit dikeukeuweuk ku 2 leungeun. Biwirna rapet asa dikunci. Tapi hatena ngagero ka Gusti Allah nu Maha Suci. Tumarima kana welas asihna Gusti. Rada lila hatena ngageter. Sanggeus teger pok ngomong daria bari nyusutan Cipanon. Kabayan kuring teh banget nya tumarima mani asa ditumbu umur. Berat nyuhun berat nanggung. Berat deui nganuhunkeunana. Hatur nuhun, hatur nuhun. Ieu duit moal rek dimomorekeun. Rek dipake ngabelaan anak jeung pamajikan.
Geus lah ulah lobat teuing pamikiran. Mana kitu ge geus jadi milik maneh Jan. Nya nuhun kabayan, ieu duit ditarima pisan. Lam si Jan sababaraha kali nganuhunkeun tina awahing ku Bunga. Terus amitan sarta teu poho ngajak sasalaman. Geus kitu koloyong kaluar ti imah dijajabkeun ku paneuteub si kabayan jeung Nyi Iteung anu marahimai Bunga. Geus bisa nulung kanu butuh, geus bisa nalang kanu susah. Lat bae poho kana nyeng celengan jang ongkos munggah haji mah. Alhamdulillah ujang Nyai tamat eta dongeng Haji Kabayan mung dugi ka dieu nya. Anu piarep ku aki mudah-mudahan ieu cariyos sok sanaos sifatna tongtonan mugi sing ngandung tungtunan. Sate acan aki pamit teu hilap hapunten anu kasuhun bok bilih aya anu kasabit nami nuju alit kasebat asma anu dewasa atanapi kasiniran lakuning perlampahan hapunten sakali deui margi ieu mung ukur karangan wungkul. Tos dugi kadinya nya permios cag.